أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau fi alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midraran. Alam yarau nahat senareun Mekah dina nalika ngayakeun perjalanan bukan makaluar lah jeung liat negara Syam. Kam ahlakna min qablihim min qarnin, kam kana loba kacida
pirang-pirang akhlakna anu ngaruksak hancurkeun kami jeung Gusti Allah min qablihim samemeha di Mekah min qarnin terus nanti umat anu pieulah loba dina perjalanan kaluar ngaliwatan tempat-tempat anu bersejarah anu tadina subur anu tadina makmur terus dihancurkeun ku Allah Subhanahu wa taala ngaliwatan tempat Nabi Lut itu nya kaum Nabi Lut tapak-tapak lah aya kene ngaliwatan daerah kaum Nabi Soleh tapak-tapak lah pokoknya buat teman itu lah aya kene tapakna jeung caritana masih melekat di masyarakat. Tapi sering kali itu kali katakan nah hati apa? Makarna anu nempatkeun kami na Allah Gusti Allah hum kaita kaum di beberapa tempatan fil ardi di muka bumi ieu bil kuah wasa kekuatanana luar biasa punya kerajaan makmur wasa di kajembaran rezekina wah kehebatanana malam memakil lakum karena perkara anu can pernah mere kami lakum cik Gusti Allah kum karajan kabeh wahai ahli Mekah sakitu-kitu nah tunggu golongan Fir'aun tapak aya kene datang kaya lah makanya golongan kana itu nanti peninggalan nanti langit pokoknya apa tapak kehebatan tapak kebesaran dihancurkan ku kami dalam subur makmur negara maju luar biasa orang Mekah segitu-gitu wa arsalna sama alaihim midrar wa arsalna diutus kami aku Gusti sama kana hujan alaihim kata umat midrar marian deres mutatabian terus lo bacai loba hujan wa ja'alna anhar tajri min tahtihim kami dijadikan aya bangawan aya warungan ngocor bae tarasaan sehingga pertanian subur fa'ahlaknahum bidzunubihim kami dihancurkan Gusti Allah gara-gara dosa paling gede tapi takdzihim al-anbiya bohongan ngabohongkeun karo rasul erek dikitukeun kudu mameukeunnya itu orang Mekah sakitu-kitu deuleum umat-umat nu harerek heula geus ngabohongkeun rasul pan dihancurkeun eta teh negara maju negara subur negara makmur ieu na kuat kan bala tentara itu beunghar gila-gila negarana teu wala kaya ku Gusti Allah dihancurkeun mah langsung sekaligus ari ieu ngalawan bae kitu boga naon cai eueuh jelema sakitu-kituna wa arsyada jeung ngajadikeun kami naku Gusti Allah membadi sabada eta kaum sabada diruksak kaum nang akhir kana kaum anu seje walau nasal jeung lamun manurunkeun kami naku Gusti Allah ka kanjeun wahai Muhammad kita dan kana kita anu tertulis bikin rosinna kertas irokin dina lambaran sama kaya perkara iktarahu anu marenta eta ahli Mekah atau ahli Mekah lah cenamana diturun ke raya Rasulullah di bawah cenah kula kita mana kitabna mana ieu naon bungkeul kanana cekus lamun kami turunkeun jelek fiturnya dina lambaran pala masuk terus
bisa nyabak eta ahli mengkakan eta kitab kuleungeuna itu lakola maka damal heueuy iman gitu kan oke lakola maka yakin ngucap saha alladzina jalma-jalma kafaruna kafir alladzina in hadza illa sihrun mubin. Kalau kamu ngomong gitu iya masih sihir cenah. Nah, geus bahan teu iman teh moal iman teh. Setelahnya seterusnya kan sadayana di Hampura kedua terakhir insyaallah ke berangkat ngaji tarawih untuk berikutnya